lain di mana wae da beda reretna atuh. Kumaha ya Akang? Bedana kumaha ngareret. Datang aing teh cing rareret. Curigaan. Cing darelek. Tong curigaan. Curigaan henteu aing mah. Naon atuh? Ngan beda we beungeut-beungeutna sia teh. Nah, ada malah mai. Beda kumaha sak. Piling nu nyarita. Sakieu dareh-dehna. Sakieu saleuwi. Nyaan siap dewek dek dikenangan gitu. Sok. Ngiga. Era saking langsung unon atur teh. Hah? Benar. Benar. Ya, teu percaya teu. Urang geus teu dipercaya we Pak. Beda keretegna deuleu. Naon? Sabab lain sakali dua kali percaya mah eueuh dina rukun iman oge aing kudu percaya ka panayagan eueuh. Bener teteh mah. Hiji kalongan genep dibatasna oge. Dua ka para malaikat, katilu ka rasul, kepat kitab. Kalimana kana poe akhir kana papasten hade jeung goreng. Tuh. Kanu gaib. Oh, sugan percaya ka sinen. Kudu percaya ka panayagan eueuh. Atau percaya kana kakawen, henteu.
Saya kalok. Ya. Sugan kudu percaya ke tukang alok. Oh. Wah, percaya ke babaturan. Loba pangeran swasta ini. Heeh. Nah, maksudnya cuman Ulah pangeran kan sok nepak dada dulu lah. mubah ya kan. Heeh. Jadi percaya. Lain naon maksudna ya dengekeun ku si lain. Karena kudu ka arti ya. Sagala rupa pasoalan oge tangtuna setiap aya haseup tangtu aya seuneu. Heeh. Tapi enggak ada rokok, tadi dia ada rokok. Setiap aya haseup berarti aya udud. Aya udud Aya nu janji kita kemarin. Baik. Ya. balik pamere. Tuh ti Margahayu, Kasih apa? Naon? ti Paguron. Ti Paguron Kancana Agung aya ka dieu. Aya kan? Wah, Nih, eta teh ngiring reueus, Ngiri bengah ngiring bingah ku ayana TVRI Jabar ulang ulang tahun. tahun ngawilujengkeun sadayana. nih. Nya. Kudu reueus. Bul bangga. Ai panayagan sorangan ungah datang aing sok ngaheureuyan. Dumeh meureun ku aing da sakali waktu mah aing teh hate teh aya nyerina atuh. Aya amak ke. Nya ge kuat tadi kitu-kitu teuing mah penting. Wah, Ayo deui mah penting we. Sugan teh temongkeun sabilulungan teh. Oh. panel. Ulangan ukur dina wacana, ulangan ukur dina teori, ngaran-ngaran sabilulungan teh buktikeun dina gawe sapopoe. Eta teh Sing saperti awak urang kabeh geus sabilulungan. sabilulungan kumaha kitu. Sanajan beda-beda cara jeung beda-beda ahli tapi sabilulungan ngamuara dina hiji tujuan. Musir. Seperti kumaha? Museur. Contohna panon paragi nempo, Heeh. seuli paragi ngadenge, irung paragi ngamu. Macet. Paham? Nya Bener. tak kabeh berjamaah sabab kakasih Allah teh jamaah hartina bareng. Oh, eta teh. Ayam. Ngajadikeun babadotan hiji we, cai angin seuneu bumi milu nyieun. Milu 44 Hiji teh babadotan kira ge. tempat faktor. Hawa, udara Udara. kabeh milu nyieun. Angin cai. Heeh, nu matak urang teh kudu universal di mana ngomong teh. Macam ya? Cara berpikir teh kudu universal. Geus darewasa geus sawawa aya teh. Ulangan monoton we para sea dina soal anu kitu patut. Heeh. Dina soal teori. Da bangsa urang teh loba teh didedet-dedet teori. Wawa. Kali dah. Lalumpuh Yuni ongko gerde ambek. Rek teh kitu kumaha da ongkoh lapangan kerja sempit deh. Tapi Nya bayangkeun ku si lain. penganggur loba. Penganggur loba, tensi kriminalitas ngaronjat. Hah? Heeh. Ongkoh negara subur, ongkoh negara makmur. Tapi tingkat kemiskinan panglobana. Oh, ya. Gerapek bayangkeun ku si lain. Bangsat lo. Ongkoh disebut miskin loba, tapi muacet mobil terus balaleungar gini kita. Heeh. Bener kan? Bener. Nya Bener. bayangkeun ku sia. Kumaha kahayang jelema nya? Deui bingung Yang kan? motor. Ai geus tiris, hayang panas, ai geus panas, hayang tiris make kipas. Ai keur halodo, hayang hujan. Hujan. Ku hujan mung banjir. Bener. Ai banjir mung ai micen runtah di mana wae, di bongan saha, di bongan bangkong teh mah. Jual Dek disebut sabilulungan kumaha gara sok. bener. Micen runtah di mana wae, wah. Karung kalawang geuning ka warungan. Heuh. Ai geus banjir. Nyalahkeun ka pamarentah. Ai tanah rek dibeli ku pemerintah kudu 10 juta semeter.
bingung ya. Tungtungna teu payu we kitu teh. Heeh. Sidi kebanjiran hayang mah. Nya. Bener. Serba bingung aing mah. Bingung mikir. Paingan eta Nabi Nuh teh ara Nabi Nuh. Nabi Nuh Ara atuh. Nah ya Allah teu ngagugu wae jelema teh cenah umat-umat teh. Ai hane kabeh. Pangandikana Allah teh geus atuh cenah Nuh nyeun parahu ka nya. Kebakan mana ya? Nyeun parahu di luhur gunung atuh puguh pada jeung surikeun. Atuh. Jangan lawan. Malah disebutna genu gelo Nabi Nuh. Coba usum halodo di nyeun. Bari usum halodo. Nya kagila-gila keding atuh teh. Cok teh hujan turun-urun leb becai. Baca nian itu. Nu matak ayeuna mah tong mikiran teuing batur pashhadu ala angpusikum. Saksian diri sorangan ulah nyaksian we batur, nyieun parahu sorangan tincakeun urang atawa tincakeun urang sorangan. Gering-gering mikir. Ripuh mikiran batur teh, heuh. Bener kan. Tapi aya teh dipikiraneun. Bingung teh gitu kan. Mikiran Serba bingung geus sok bayangkeun ku sia. Bangsat geus nyebar di mana-mana. Mau di kampung pisan megeningan wah. kumaha kitu. Motor bodong tewak tebus deui tewak deui tebus deui tewak deui ngan kitu we jeung kitu geus sok. Oknum gara pikir ku si lain dek teu ara kumaha mikiran zaman kiwari teu era eta ku baligoh Allah naon baligoh Allah teh Kumaha Allah mah baligohna geus ti heula di antarana cai gunung tutuwuhan alam laut kabeh eta baligoh Allah nepi ka mawa mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin Allah. oh eta teh Kunaon ku ngarasakeun baligohna oge geus mangpaat ari ayeuna baligoh heula diheulakeun ai kaituna jadi bangsat ngarepet pikir ku ya nanaonan nya ya bener mubadir teh kegituan teh moal sia naon atuh akang inu mah ku si lain kanya oh kerjakan lain cek tukang aqua teh sarua we jeung sia cepot aing keur usaha efek kedua ke jeung payuh nuhunkeun ta ti PRI Jabar mau bisa dagang cai urang di dieu ayeuna tanpa ayeuna ulang tahun ti PRI Jabar heuh bener tak gitu lumayan pan tuluy ayeuna di TV-TV di masing-masing bumi ternyata teh nya bisa hiburan harapung urang teh dulur-dulur dina TV peting ieu nyawangi ieu heeh bari ngarokok aya kubagya peting ieu urang sarereanya tenang indung boda keur nyetel di mana di daerah karunya teuing si Pak Asep naon kalau si Cilewungane tiba heula can eureun-eureun di lemur batur tapi lumayan da usaha kabeli sawah kabeli mobil kabeli mah pemajikan geulis heuh bener tapi ulah somong si Asep keur geulis teh mah budak keneh duit urang di mana geus ditinggalkeun ku nyawa mah Indonesia teh diusir ku pemajikannya dulu teh diusir kumaha ya silahkan bapak untuk pergi selamanya di ruang we aing teh teu dibenerkeun HS di imah ge cerikna teh semat kuburan eta imah ladang ngadalang teu dipake HS kumaru urangnya nyeri hate aing nyari mending podaran heula ti ayeuna pamajikan ulah dosa nah wakil dipaehan dosa ngomong dosa teh Sep dosa atuh pamajikan teh ulah dipaehan ulah ulah bikin ke kami naon
bikin kau ke kami nggak butuh. Oh, saya teh yang jadi bapak Teresi Oga. Palingan nggak kajalkongan di dapur we, saya nggak dodo pemajikan aing urang. Heeh. Tanpa gitu Eli. Pajarkeun teh nampi barang second tenaga. Aduh, pajarkeun teh nampi barang second. Ka Ibu Eli ngereng Ampun. Dari timuruan Eli. Jadi Aing Eli diheurean ku si Ari Ambek sia mah. oh ku si Monok bener duluan. Alah. Aduh, pekana shooting. Heeh. Shooting. Luar biasanya dina seni urang heuh. Abeh teh nyeri hate mah grepek di mana urang pamajikan maot, urang pasti si Aset teh kawin deui. Ya pasti. Tuh hiji-hiji we nya. Iya. Oh, nu matak naon make guru nyeri hate teh. Bener kan. Sok lila mana maot jeung hirup. Jadi akhirnya maut. Hah? Ya maut. Lila maot. Tuh, da sia mah teu mikir. Lila hirup belegug. Maot masa kedeung kusek cenah sakitu maot mah. Mana yang maot? Heeh. Hirup deui we kaituna mah. Hirup-hirup. Ai anu disebut maot teh nyaeta awal tina kahirupan nu abadi. Teh langgeng deui we kaituna teh hirup deui urang teh ngahiji deui jeung ajeuna ngageblek. Oh, teh. Grepek pecakan. Oh, beusi rek pae teh heula. Mung. Heeh. Mau pemajikan sih Gusti Allah. Nyieun si kopi cing lekoh. Salantang we heuh make susu jadi kopi susu. Kopi susu. Alungkeun di tengah laut anu salantang teh. Bahekeun heuk teangan deui pagih moal. Wah, Ka mana? teuing. Nah hiji ngageblek jeung Mahacai. Da urang teh maot teh ngageblek deui we jeung mahana. Aya teu pangi-pangi dah geblek. Sok alam padang poe panjang negara tinjung sampurna alam nu teu kaselang-selang. Hah? Ah, Disebut abadi, sia mah karek nyaho abadi, wungkul naon ari abadi? Teuing meneh. naon abadi? Teuing abadi teh. Abadi teh teu pegat peg. Lang, Angel. langgeng, ai beurang abadi teu. Tuh, aya abadi ya. Henteu kaselang ku peu. Putih. Ai peuting abadi teu. Be. Tah, hayang nyaho nu langgeng sia. Wati. Ai beurang peuting. Langgeng. Tah eta Oh. ulah sabelah mikir teh. Heeh nya. Sok bayangkeun ku lain. Bukan tadi ditungkul. Nah, inung keur lanjang bapak keur bujang. Si lain ingat hari tante. Henteu. Tuh. Nya teu ingat. Tah hari tah waktu teu ingat hayang ka dunya teu. Tuh. Mung. Jadi teh ingat goblok sia teh. Lain kudu Nama ke dia omong kan make ngajawab ai teu ingat mah teh sia teh. cukupnya kedukanya Nah, make jeung kudu bingung segala. duka teuing nya. Sok tinggalkeun ama anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri. Lain mawa ama. Nuturkeun lain-lain. Pajakeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna, ajeuk Allah teh tong bawa iman Islam dinanteuna kana nu aing sia teh. Mun teh amat gitu. Tarima we da aing menyadiakeun tempat duanana kudu deusian. Heuh? Heeh. Tarima we nu aing neraka jeung surga teh. Nya, Bener. sok tinggalkeun amal anu hade. Ieu model duit negara, duit rakyat dihakanan, dicokotan, sok tuturkeun kumaha ieu teh? Asa kaleuwihannya. Asa kaleuwihi teuing. Pada Bawa surek lila we hirup teh heuh. pae mah nu mama mobil. Saan urek dibawa? Bener. Naon urek dibawa teh? Eueuh. Tong borot dewek, tong borot Pak Asep, Pak SBY we keur di mana maot. Pek layonna cana ka Unggah Pasar. Aya nu meuli? Eueuh. Moal tah bandingkeun jeung bangket teri hargaan mana sok? Akan banget Oh, teuing. naon wujud manusia rekep deng-deng papak sarua. Loba nu Nya. cinta.
Kana cacing ka bae oge teh jelema mah. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwogah eta kabeh kelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa heuh. Bayangkeun geus ya. Bener. Ulah dipake adigung boga jabatan luhur teh wah. Sakedeung begitu mah. Liwat. Liwat. Dipake polontong, dipake gede hulu, dipake mulak cangkeng dina puluk. Ulah. Misionan rakyat tangannya. Nya. Bener. Di hadapan anjeunna mah cetek. Lobana nu nyeri. Lain geuleuh aing mah. Bener. Terus Mu nyangkut kana kasangsaraan nagara aing mah amek. Sabab naon? Sabab nilai juang dina hate aing gede. bener. Oh, yang kalu. Ngagedur keneh naon sirina tuh tinggal itu tunggu nu parentu nu tugur di luhur kubur. Tetenger nu hempak di Taman Pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan. Lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji, karya nu nyata. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul. Nikmat. Iya. Nikmat nyarios teh Kang aduh. Merenah. Cek aing oge. Di dieu neme karasa. Ya geuning buktina nah cenah cepot mah apa cepot merayat bebas mengemukakan pendapat. Betul. Sabab kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Tangan rakyat. Geuning buktina mah aya kahayang mah minta ka rakyat. Bener, bener. Nya Ya, Bener. bener. Loba nu suruh ngaserenge. hayang dukungan hayang kitu hayang ieu bener Bener. bejakeun ku si lain ka jajeuwirna lamun eueuh rakyat kitu rek mimpi jucunguk sia teh. Bener kan Ibu Dede. Moal itu kasinggung gitu. Ya. Tuli tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing eta. Heeh. Alah mendingan asa jadi daging Kang lah nyarios. Oh, saya dulu. Dewek aya nu nyulit. Tuluy diduruk di paehan. Ah, Bikeun kai loba keneh nyieun deui we. Da teu anarkis urang mah. Bener. Tidak ge ngomong na ulah ngomong. Batur mah busiat. bener ya. Bener itu ngomong seputah dia kok. Heuh. Tah kitu euy. Cinyaah ka nagara jeung ka bangsa. Lemah cai urang teh euy. Memulai. Menang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban pabalatak di Medan Dananaga Pati di Medan Jurit nepi ka tega ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi ieu dunya teh ieu mamacai teh dicebor ku getih karuhun urang. Nya veteran ayeuna araya keneh geus sok sakieu saleuleumut anu balangsa keneh hayang nih. Raya. Heeh. Teka paliren aya. Aya nu potong sukuna, aya nu wah rupa-rupa. Nya. Heeh, aya-ayana geus merdeka kieu wah parebut. Bener. Iya. Pada ngaku, Bener. pada mau Loba nu kaberangan. loba pahlawan kaburangan. Bener. Bener asa aing ge nih. Pada karek bawa poe. Hah? Heeh, lobanya. Sok ayeuna mah urang bareng we, nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasina keur urang keneh heueuh. Tah kitu Tak ada pajak atuh ulah dipenta wae urang teh sing boga pikiran sorangan da balik deui ka urang teh heueuh. Bener. Sadar kana hukum, sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Nya, Ya, bener kan. heeh. Ulah embung pisan runtah. Tak kitu euy hirup di dunya mah. Aduh, leres Kang. Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan. Hayang kawin deui. Tetep urang teh mongkeun jati diri bangsa urang teh geus darewasa. Ulah cicing dina wacana papinter-pinter dina teori wungkul sok buktikeun ku karya ku gawe. Ah, ada di mana nih, Mat? Ulah janji wungkul ai sumpah patarik-tarik geuning inung suku ngeluk. Gua loba komentar. Maka jeung aya nu sanggup digantung di Monas segala geuning. Aya. Oh. Aya nu jangki hayang ditutup ramo ningan. Oh. Lain rupa-rupanya Mata mendingan. di dia kriteria kapamimpinan teh kudu nyaho. Hari pekorupsi Di antarana sidik tableg amanah
teman tahun Hah? patona hiji deui Jalanan patona mah keur urusan heula jeung KPK lawan tenang. can beres Oh. Alah eta geuningan di kamera ini nya. Nu korupsi di kamera kalah siri ini nyerenge. jika nuwuh nanaon nanti Aya ka era beungeutna disoroten henteu. Oh, kalah nyerengeh ning siri. bari bangut bari ngacungkeun jempol Alah, ampun. kita tahu kabul Teuing kumaha ayeuna geus leungit ka era. kabayang kabul korupsi aduh Karena kuat banget. Eta wakilahul haya teh eta geus leungit ka era teh. Saeutik ka erana. karena kulit keneung Iya. kulit keneung tukang kena Tah kitu sararea urang sok urang ronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan ayo anu aya patura patalina keur kapentingan negara jeung bangsa heueuh Saya. gumantung kana keahlianana sewang-sewang nya kade ka Pak Yus Rusliana gitu silih asa silih asih silih asuh sabilulungan teh Amin. saur padedang nasir teh mah heuh Cuma. itu sabilulungan ada manusia ya teh Naon do manusia. ulah kaget euy jelema waduh emangna simut ulah kaget jelema neh ya teh euy Dei. naon aya nyalukan euy nelayan meureun teuing teuing aceng jeung nama aya nelayan teh naon tukang kaleci Jauh-jauh atuh. si Atep mah gitu wae abang ulah kaget manusia so naon sia teh cocorowokan teh aya aya nu jemput jelema aneh kasaha bapak baru kana ubur-ubur meureun di mana udah hareup udah kaget hei lauk todak Kakan teman. kasaha tetenya nya kasia ada todak terus panjang jujungigna todak mah tuh geuning kabeneran di tukang aya cumi-cumi Jahat deh. kasaha sih kata tangga dewek mah Kejalan. kata tanah abah ulah kaget manusia saha Wibawaan. meniuh wibawaan sasora teh oh dengekeun aing ieu soh genggerong teh kumaha mun pegat duli genggerong aing Lelet aku. yang kuyup nih gede Berarti liang keuyeuk. digebruskeun liang kuyup Keuyeupna ka bawah banjir. segede kumaha kuyup nanya Ada eta. sahaja duh dola naon yuyutuk nu segede kitu lain yuyutuk penguin kasaha teh teh ka penguin mana kayak urang teangan heula sih pangihkeun mana penguin teh mana tuh geuning di hareup tuh Beres syarat. mana nya aya Hareupeun akangnya. hareupeun saha hareupeun abdi kayak sia di desa urusan aja aya Dengan ampun Balurah Dede Dermawan. aya saha kang dipayun cenah ieu cocorowokan sih Saha Atep nih saha. saha duka
Bandar Lauk teh meureun. Bisa jadi. Nya. Haji Apo. Haji Apo jigana. Bisa jadi. Cikoneng. Penyahuan teh ka dieu. Soa. Nyaneng. Luas. Dunungan nepi ka ngaclang sia teh. Saha? Saha nun? Eta make nun atuh. Lamun make nun kudu make wau. Saha? Dengkeun wala. Naon dunungan aing? Kumaha cenah? Syah. Sadang ada yang kabogona. Lamun lanceukna tapi mah wah Semaan jawa. kentem. Ngegerem heula atuh. Oh. Syuh. Wah hayam teh pika ngaclang dah hayam teh. Nepi ka teu ngenog deui. Naon? Oh, da jalu. Pasukan teh lain lalaki. Dari hayam. Nu juragan Arjuna ngebahayamnya gitu ti budak. Ma. Syuh. Saudara hayam. Hayam teh lain lumpat teh don celengu. Don celek ngising. Dulu dicopot dulu dicelek. Dulu kalau mau wakal. Ulah kaget manusia. Hei, manusia ulah kaget. Delejang. Bangsa naon teh dulu? Eta apa? Naon? Kerapu teh nu kitu. Kerapu teh naon? Nah, ieu kolot. Kerapu kuning sok dipake bantal. Kapuk teh mah goblok teh. Kapuk mah di mana urang teu ngalakonan deui eta teh kapuk. Kapok. Kapok. Jauh-jauh. Kapok mah paragi nyeupah. Kapol. Kapok. Kapol mah ngong di luhur. Apa? Helikopter. Jauh, Pak. Saya ngahideng. Lebaran. Temong lese. Dokumen. Kasaha tuh teh? Kasaha teh? Dora, tanya kusia Dora. Kasaha tuh teh? Tinggali Dora bebengetan anak. Jika jengkol ngora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat mana bisa ngajawab boy agama naon mana? Agama Buddha. Geuning waalaikumsalam. Heh, naonnya agama mah? Bener mana teh agama Islamnya? Islam, oh syukur atuh ah. Aduh. Sa Ihwan pamik kitu mah.
lamun bener maneh agama Islam sok tarucing aing pangihkeun. Tarucing naon sia teh? Aya makhluk gede. Makhluk gede. Tulalean. Gadingna panjang, ceulikna gede, ta gajah teh. Heeh. Cing naon? Binatang naon? Nu kitu, heeh, simut. Heuh, bener. Geus sakah tauhid maneh euy. Eta kumanehna diomongkeun geura. Heeh. Aya nu bubuk hideung. Disebutna kopi. Heeh. Tuluy make gula. Make susu, ditinyu ku si panas, dikucek-kucek naon cing. Sok sia pangihkeun duwegan. Minggeus goblok sia teh. Lieur kaing naon sia teh. Dibejakeun gua. Dasar nu garelo. Aya botol. Terus dipupuskeun. Ayo, ese. Terus dipiceun. Dipiceun teh ka jalan, ka jejeg, batur ka cugak. Getihan ke rumah sakit. Ah. Rumah sakit mana, Cing? Immanuel lain. Ranca Badak lain. Satu itu. Raja Wali lain. Rumah sakit Pinggan. Cibabat lain. Lain. Coba. Boromeos lain. Tante Yus. Di mana tuh? Di puskesmas. Puskesmas mana? Ciparai. Oh, da manehna nu bawa. Papan uing nu mawana ge. Si Juri. Baiklah. Saya budak karek berojol. Lain teh lauk atawa jelema kitu teh teh. Eta nu hideung. Ada awak. Balak putak teh pan ieu. Eta teh batu gulung teh. Sinjang tok diheureuyan kumaha sia mun nyapit. Nyapit. Mang barang udah ngiruan. Tentep dina dahanuna. Sanes kalakuan badi bang sulat sana. Sagala kala. Angkus bebeliu. Ibrin salabating ati wakapun Belaka yakinan pasti Ayah pagi air jaga. Kumawa Kana kadar Bukan rasa terumasa Nampi kana takdir dari mamah Yanu, mamah Mimin Tuku patung Kanu aku Semarakan ukasahan debongka Pikirnya Ngaya nama geliangan Kupamin kini aja tebang pasap marawan mabadama arasubang sifat manusia ilahar sokengeng musibah sasarapah di apa neng hanang ari sokengeng mari sokengeng ma sokengeng musibah sasar
kanu mulia wa ato wa tarajo kana sari gusti mesken si api pasore mama eri kana sari gusti tembus kana si api Elingka alam wiritan palit koda Aya balik pada kamalina jawang ka alam makasan pasti muka lalanjoan mun hirup sewang-sewangan lepas dina sabentot tanah eman kangku Aya goblok Kami kesenangan tantu nyorang kehancuran sangkana wujud harapan kasep sule dina keadilan kudua ulah dikirang gelari hidup pangeran Aya ada yang baca nasib obong kurang loncong pembangunan dukung sauyunan sangkan tahun tujuan adil makmur darah harajaan kaget kun nirahan ningali kang sampun prata ya sampun prata iya wong bagus aja kaget ay ulah kaget wong hutan bagea denawa nuhun sapa haranira ngaran kaula Arjuna teu salah eta wong hitam siapa namanya wong ireng sing wong ireng kabarangsang ai ireng teh naon jang hidung oh berarti ka dewek heeh pasti nya ka bapak geus teu salah deui sae tangaranna wong genteul wong geneuk sangaranna maneh wong pesek Semar Semar sumuhun eueuh deui ngaran sia teh Semar muni ponok mun Semar Sutisna atuh padahal taman atuh Semar Sutisna atuh ya oge ieu mah Semar Supriyatna Dadang Supriyatna mah sia teh dadang tuh Supriyatna mah ai eta nu tukang nu diiket saha kuring ti Baduy di Cibeo kuring teh ai eta nu tukang nu panjang cucungikna juga jahe kuring Messi aja Messi pemain badminton aing ge nyaho Messi mah nah jelema so tahu teh kitu tah nya nah pemain naon Messi biliar
maksud tujuan sampean aya di dieu naon ya bagja sampean datang ka hareupeun kaula ngan wayahna ieu area ieu tempat teh tempat kakawasan kaula asup ka ieu tempat dina harti anjeun kudu dipajak kudu mayar harta kakayaan bikin ka kaula kabeh tuh ninjang kudu mere upeti Mere jangan. pasihan ganyagan nya pasihan 2.500 wayana euy harta kakayaan maneh bikin kawin kabeh eta pang-pangna anu tukang teh lumayan keur jaket kulit anu hideung teu kudu nyemir begal teh meureun Pak heuh nu mata kada cing hati-hati ge deuleu lobanya bega aya keneh jadi kieu Ya tuh butuh. ieu meureunan anu sok ngaganggu kana katengtreman rakyat teh Kakang Semar sumuhun tangtos dek dipasrahkeun apa moal harta kekayaan sampean bisa harta kekayaan dibikin ku kaula semplakeun heula tak katua pakensa Ya. pegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga ya dek ngalawan sampean ponok umur sia nah aing umur mah loba deuleu di warung beli tinggalkeun genep naon umur ayo umur teh naon pergi nginum lumur teh mah jauh dipasarkeun moal sok geura pilih daging nu ipis tangan tulang anu renggang urang bitotama jeung kaula wani marang aku sampean Arjuna ora wani dene ngapakulanang koe lanang ora wedi maring aku Ora. ora wedi sampean kaula moarek sieun nying hareupan naon bae oge tega pati coba nyeka sabuk bilang tato anu 83 pada jang Kawa. haling tong pipileur kana urusan politik kolot make teu nyikah pasangkeun baligo kitu anak-anak cepot lah kade itu ringui dina rungkun belah ditu baturna wungkul redola beurit mah baturna sia teh nya beurit gelede-gelede teuing saya Gusti ku abdi urang tewak ieu jelema teh urang kokos eta anu diikat teh urang kenyot beuheungna teu nyahoan aing Dracula eta meureun sok kenyot beuheung nya depan akak ge sok geuning nya baheula eta baheula nya aya mah geus henteu baheulakeun ngorang ayeuna mah komo yakin sampai dengan lawan ya ayo bejaan dulu siap pasukan disiapkan ku abdi pot lah aling maneh yingkah jaga belah ditu itu tamat di sisi basisir ieu sawius ku abdi we sing hareupan kan teu tega abdi kenal mah abdi atuh nyingkah lain saurang eta teh dek naon sia malotot ka aing jeung aing sia sosok aing teh hayang gelut jeung kaum duapa Lah amak. Sita ku aing disebut kaum duapa euy naon sing duapa teh naon nya tuh ka ambak ai teh nyaho mah ai wong duapa teh jelema beunghar terima kasih Tuan
sawius kan aling. Sikan buktikeun sampean Arjuna. Coba maju. Ya, lalak aku maha. Nu matak ulang ngap enteng ka batur teh kitu dah. Anu disangka sete kabina-bina ngalawan jelema kitu. Eta, tapi lihat. Teu sangka eta meureunnan anu disebut batok bulu si waduk. Badu.
Tapi jelemalian bisa kasoran ke aing mah moal. Saya. Woi. Gelo sia. Gelo sia. Sia. Modar sia. Dok, Naon Kang? lu mah ledok kain. Kade atuh. Ayo,